Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararamang, mugi atuhnya sing daramang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah bilih dina danget ayeuna teh aya wargi urang, tatanggi urang, karabat, sahabat, balad urang anu nuju teu damang. Urang sami-sami atuh ngaduakeun mugi sing enggal didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongingkeun deui nya naraskeun hancagarapan anu kungsi katuna nyaeta jejer cariosna teh si Onyel. Ayeuna teh lebet kana episode salikur ieu para wargi, salikurnya 2 hiji. Sateu acan diteraskeun pribados teh sakumaha biasana bade nyuhunkeun bantosan, nanging sateu acan nyuhunkeun bantosan teh tangtosna payus upami pribados teh ngahaturkeun heula nuhun ka wargi-wargi anu satia ngarojo ngadukung ka pribados. Kalayan wargi-wargi anu parantos ngasubscribe, nge-like, ngakomen sareng share. Atuh kanu teu acan ngasubscribe pribados nyuhunkeun bantosanna kanggo di-subscribe. Supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci. Urang geura teraskeun bae ieu lalampahan si Onyel dina episode ka-21 teh. Wilujeng ngadangukeun. Dengan geus iman ayeuna mah eta makhluk de euy. Syukur hari kedua ngan mangga de omat ulah nepikeun ga hidup gumandung ga eta si Ocoa. Cekap Gusti nu jadi panyalindungan, turasa nyana mungguh Gusti nu maha nang tayungan. Cek eyang Nurejati pepeujeuh ka si Onyel bari serok eta cupu teh dibikeun deui ka si Onyel. Ieu jaluk tete lah ieu pusaka teh miliki dapdingan. Baheula yang keur ngora saumur si adul meureun ngerem eta makhluk teh lah. Alatan loba pisan ngaheureuyan jelema dah. Ngan syukur we ari ayeuna geus tobat mah. Waduh, ningan nu disebut anak manusia ku si Ocol teh si Eyang euy. Si Onyel ngarasa elok yen tetela Eyang Nurejati teh beuki eces, manehanana teh lain aki-aki samanea. Aduh Eyang, sugan teh si Onyel wungkul nu conor bontongor teh dengan anak jin ge aya nya. Aduh kabayang aduh. Yedak kitu jaluk. Soko mo atuh ayeuna jajatna makhluk nu oces porenges teh tangtuna bakal ngiclik ka budak conor bontongor. Bakal aya we geura picatureun teh lah. Gebeg. Mang Adul rada ngagebeg. Sasatna manehna teh aya keneh rasa baluas ku kalakuan si Onyel anu langeranna teh sakitu nakerna. Sokom ayeuna Eyang Nurejati ngomong kitu mah atuh Mang Adul teh lir budak leutik nu disingsieunnan ku indungna, matak ngahudang ka hariwang baluas nu matak kuas. Aduh Eyang, nya duh nah pribados moal di jahilan deui kitu ku si Ondohoda si Onyel. Mangsa nya pribados ke jajab miluruh laratan kolotna si Onyel teh ya. Sokomo amit-amit Eyang ye. Di banyolan ku anak jin mah cek Mang Adul bari ngabiligi dik nyaritana teh borakata atuh Eyang Nurejati jeung si Onyel teh kalah kageh geuy jeung serikeun.
Maneh mah nya moal atuh pilaku sasatna uing teh dek dianteur ku maneh hariteun kalah ka ngajailan mah pilaku uing teh da boga lilingeran Gelahun teuing ilaing manyel sok langgar dibeakeun ku sorangan aing sok goreng sangka maneh mah nyaho sia diijabah tah. Si Onyel beuki geunah atuh nyeng serikeun ka Mang Adul. Eyang kela uing teh kakara inget deui pan baheula teh si Eyang teh ngomong mun uing ngalalana nu baris maturan si Eyang di dieu teh pan si Mang Adul. Ari ayeuna pan si Mang Adulna teh dek maturan uing kumaha atuh? Nah saha Eyang anu dek maturan di dieu karunya uing malah mana si Eyang geus kolot. Kabayang kudu ngalasuluh jeung sagala rupa ku sorangan. Cek si Onyel nyarita tina Sukabungah seuri teh ngomongna atuh ayeuna mah ngadadak dumarida bari jigah nu waas beungeutna dijurung ku Kahariwangi jeung Kasalempang saupama ninggalkeun Eyang Nurjati. Mana kitu pok deui atuh Mang Adul teh gasik mairan caritaan si Onyel. Aduh nya Eyang nah kumaha tuh ieu teh saena Eyang da pribados ge tangdosna bakal teu kebat emutan teh nya ngandunkeun Eyang nyalila di dieu mah duh saha nu mangalakeun suluh jeung sajabina Eyang. Nuhun gana-ganya ilaing duaan ditari mah gu Eyang eta kanya de ngan teu kudu hariwang atuh jaluk kadar ngalasuluh mah atuh mun Eyang teu sanggup nya pilaku nu ngalora teh teu mantuan pilaku teh daek dipendat tulung ku Eyang pan kasaksian ku ilaing duaan ge geuning warga di ieu lembur Kerta Onod teh yak ieu bela jeung ku mati na ka Eyang malah mun ilaing teu init dibaturan ku si Adul tang tu atuh Eyang nu bakal hariwang jaluk. Atulah uing mah kumaha si Eyang mah lah. Eyang, ari uing ieu teh tulusna iraha ya kudu init ngalalana teh Cek si Onyel bari regot manehanana teh nginum cairan. Ari hadena mah isukan dede wanci balebat hidup hari ini ti dieu mah cek Eyang Nurjati nemalan ka si Onyel. Ari ilaing kumaha dua init isukna sanggup kira-kirana mangga Eyang pribados mah moal hijing sila bengkok sinema made dina ayeuna pisan ge dipiwarang ku Eyang mana dirik bae pribados mah. Ari maneh istri si Jamrong nek dibawa mang aing kabayang nu nungtun eme lah kete disangkana teh itu si Jamrong nungtun monyet. Cek si Onyel nanya bari dituluykeun ku ngagonyak ka Mang Adul. Maksudna mah nanya eta embe badot ka nyaah Mang Adul teh nah dek dibawa atawa kumaha ngancan kaburu Mang Adul ngajawab harita Eyang Nurjati nempas tuluy nembalan. Eme mah tunda di dieu sakalian bawa jeung si Namreng lah hayam ilaing deningan me aya nu ngawudangkeun subuh dewek dul. Mangga Eyang mangga panginten dinten ieu urang ngadamel heula kandangna we nya ke rada siang lah kandangna urang damelkeun di pipir sakandenan nya urang ngalit heula pribados teh kanggo ninggalan parab si Jamrong. Ke pan keur ngaudangkeun subuh mah aya si jago Eyang. Cek si Onyel nyelengkeung ka Eyang Nurjati. Wayahna eta mah badur ilaing baheula ge ban ilaing panggih jeung Eyang teh sasatna mah aya eta si jago ngan mangrupa nogene si jago teh meureun mana gitu ge si jago teh tangtu bakal boga tugas pikeun milu ngalalakon dina lalampahan ilaing jaluk
Bawa we si jago mah. Asik atuh euy, ari kitu malah. Halo sayang, bener. Uing meh teu tiisen euy. Mawa si jago euy, asik euy. Di tengah hingguyona obrolan, kadenge nuna doman medar pepeling ngageuing dina jemplingna wanci. Sok sanajan ari baheula mah atuh can wawuh jeung speaker atawa alat-alat anu kiwari mapancara rangi, ari baheula mah ngan sakumaha bae ayana. Tapi ku jemplingna wanci subuh sorana dom teh atuh kadenge jentre ku sabudeureunana. Konea Eyang Nurjati teh medar silana tuluy cengkat. Urang darab di euy, urang katajug yuk. Ulah tinggalin 2 rakaat pada subuh euy, sabab eta teh leuwih hadebatan jagat jeung langit katut pangeusina. Sumuhun Eyang, keperieun atulah. Abdi teh yeuh di dunya teu pati beunghar. Cik atuh di akhirat mah hayang panggih jeung katenangan pribados teh, hayang penak jeung kabagjaan. Cek Mang Adul bari milu cengkat nak dituna teh. Alah sia euy, alhamdulillah. Maneh teh euy digitih ku si Eyang teh sia jadi eling ka Gusti ningan. Ku aing siang ke mah maneh beurang didagor ku halu mang euy. Jigana jauh jadi ajengan maneh euy, jiga ajengan solihin. Si Onyel teu waleh we ngagonjak bae ka Mang Adul. Dina kitu dina kieuna teh si Onyel mah ka Mang Adul teh jigah jeung kasasama. Ish, lalawora ilaing. Awas ya, ilaing we ku dewek ke dibura ku cai caruluk sia. Cek Mang Adul bari ngaleos kaluar nuturkeun Eyang Nurjati nu geus leuwih teh heula indit ka Taju. Konea, beretek. Si Onyel ge atuh nuturkeun milu ka Taju. Kacaturkeun mangsa beurangna dina wanci haneut moyan, katingali Mang Adul nu nungtun si Jamrong sakadang embe nu janggotan. Leungeun katuhuna atuh katingali ngelek hayam jago warna renge, ari awakna teh atuh gede. Punyul tina hayam jago biasana, gede nage batan si jalak anu hayam bogana wahidi. Jaweran nangtung ngajedik jiga hihit, disebutna teh jaweran amre. Mana siihna dina cekerna atuh rangeteng satilu-tilu ngajajara dina kenca jeung katuhunan. Pur hayam teh diecageun, tuluy sakadang me dicangcang dina tangkal selong nu teu anggang ti imah Eyang Nurjati. Walah, gede ningan hayam maneh teh mang euy. Mun dibakakak ngeunahnya. Ngeunah euy geura jiga bakakak anu meunang tina tangkal caringin teh euy. Maneh ke diudag deui ku jurig. Cek si Onyel bari ngidangdak dengdek ngiceuskeun panempona kana hayam Mang Adul. Ya atuh, nya heueuh. Beda jeung hayam ilaing mah yeuh. Jaba leutik teh onco meos hayam ilaing mah. Ai hayam mah euy ceuk beja, kumaha dununganana cenah. Deui dewek mah tuh jangkung gede euy. Ya balungguh tingali hayam dewek mah teu. Nya ni gagah kitu nya euy. Cek Mang Adul bari tuluy manehanana teh gedog nu wara tangkal sawo keretihang kandang embe. Sia lamun hayam kumaha bogana kumaha nu bogana tah. Tangtu atuh euy, hayam maneh teh sia bakal elehan. Pasti euy eta mah elehan. Mun dibinti ku si jago mah pasti ngeok euy. Hayam maneh bakal ngeok nya ge gede jiga maneh we, kitu gede-gede eleh kumuning. Ish, ilaing mah sapi jauheun euy hayam dewek ka keok mah tuh. Hayam dewek mah gede. Hayam ilaing mah lah nya leutik pedekrek teh. Dicincak ku hayam dewek ge bakal deple atuh nyel. Cik Mang Adul bari gedog manehanana mah tuluy nuar kai. Hai, sia gagabah euy. Gagabah maneh memang. Mun bener si jago eleh kuno maneh,
Uing mah kajian daek dititah ku maneh nuar kai euy. Ari maneh wanita sok ngadu jeung si jago sia. Cek si Onyel nyarita ka Mang Adul. Ari Mang Adul mah atuh teu malire ka si Onyel. Manehna mah keur maeukeur teresep kana ngabarakeun hayam. Katambah atuh manehna teh sasatna keur nyieun kana eme. Dirik. Si Onyel teh katingali datang ti pipir imah ngelek si jago. Sok sia ah, urang buktikeun ye. Adek mah euy. Cek si Onyel keukeuh ngajak ngabara hayam ka Mang Adul. Ilaing mananya. Kalau keur barang gawe teh lain mantuan negara kang ngaganggu sia. Tong ngadu hayam euy. Mesti dicarikan ku si Eyang sia ilaing. Ah, da aweut atuh si Eyang na ge euy, ka kebon barina ge uing moal ngadukeun hayam, urang culkeun we cenah diadu ku sorangan. Adek mah maneh mah teu wani we meureun nya sababah hayam na ge heueuh jigah maneh gede tablo. Gelebar. Si jago teh atuh diecageun. Mana kitu sarenteng. Udah ga si Namreng. Si Namreng atuh nu nempo eta si jago ngudag. Seak jubrot. Mana si jago napak teh kana lemah deket si Namreng. Atuh teu antap parah. Langsung bae dibintih ku si Namreng. Eta dua hayam nu diaradu teh rame na keranan silih bintih silih paco. Sok malah si Ocol ge atuh ngadadak nyampeurkeun. Tuluy milu ngalalajoan hayam nu keur diadu. Ku Mang Adul mah teh katingalieun eta si Ocol nu keur ajarag-ajaragan kakeprok ngalalajoan hayam diadu teh. Ngan mangsa si jago dibintih ku si Namreng, nepikeun ka ngeluk tungkul huluna lir kuda benguk balik narik padati. Cakaka Mang Adul teh atuh ti kajauhan jeung serikeun ngomong bari cacakakakan. Ya ceuk dewe ge euy. Sia nya moal meunang dah ka si Namreng mah euy. Sok geus karunya lah. Mana isuk dek di bawahnya bapanan si jago deh. Geus sapih nyel euy. Karunya da moal meunang moal. Cik Mang Adul nu tungtungna mah nitah nyapi hayam nu keur diadu awahing ku karunya. Ngan ari si Onyel mah manehna nu geus apal yen si jago mah baheula ge mangsa diadu jeung hayam Mang Dodi teh teteh lah mampu meunang. Poh atuh si Onyel nyarita. Ah sia lamun si jago nu meunang sia, maneh ke pangyieunkeun wadah keur mawa hayam heuh. Jiga anu Mang Dodi ningan mun mawa hayamna teh euy. Cek si Onyel. Manehanana nitah ka Mang Adul. Geus. Beres nyieun kandang. Engke beres nyieun kandang be heuh. Ke dipanggieun geus sok sapih heula eta hayamna leh karunya. Geus bae ngelehan dewek ngeleh. Dewek eleh geus pisageun hayamna euy. Heuglah tah kitu atuh euy. Elehnya nu maneh heuh. Geus ku uing disapi ngan awas ya mun bohong. Ku uing digitik maneh euy ku halu. Cek si Onyel. Bari nyapi hayam nu diadu teh. Geus kitu maleos. Si Onyel teh indit dituturkeun ku si Ocol muru ka kebon sampe dek ngaburkeun si jago cenah ulin. Rame ningannya euy. Hayam diadu deh euy, rame. Cek si Ocol nyarita ka si Onyel. Ih, pogo ge rame euy. Ngan hanya kalah dicarek wae ku si Eyang teu meunang cenah ngadukeun sato teh. Kahiji doraka, kaduana mun kapanggih ku punggawa Hindia Walanda mah cenah uing teh bisa ditewak teh. Nah, atuh ningan bieu maneh ngadukeun hayam euy. Euy, atuh da si Mang Adul lah. Keukeuh si jago moal meunang cenah nya geus we. Keur mah uing teh diheubeul teu nempo hayam diabarkeun teh. Ku uing teh dibuktikeun bieu teh. Cek si Onyel neangan alesan pikeun ngajawab ka si Ocol. Padahal mah eta teh si Onyel we hayang ngabarkeun hayam. Oh atuh nya
Mun kitu mah uing teh resep ayeuna mah kana hayam euy. Uing dek ngangon hayam bae teu. Resep euy di alam uing mah eueus ya hayam teh. Sakalieun hayang endogna wae ge kudu menta ka jelema bangsa uing mah. Bangsa maneh mah ngeunah hayam ge bisa nepi ka diadu-adu kitu ningan. Si Onyel bari ngaleos ninggalkeun si Ocol, tuluy manehanana teh nembala. Pek bae balah. Kumaha ilaing euy. Mi HP tah mun ngangon cing bener euy bisi diadu deui awas ya. Mun diadu tingali we rasakeun maneh ku uing dibakokan si Ocol. Geus kitu, si Onyel tuluy ngaleos ninggalkeun si Ocol, dek mantuan Mang Adul nyieun kanang eme teh. Mana beres nyieun kanang eme atuh ger bae si Onyel teh milu mantuan ngarit keur parab eme. Mana di jalan manggih tangkal kalapa penek. Mang Adul tereke ngala daun kalapa anu rada hejo keneh nu diala teh tuluy dianyam dijieun kisah paragi wadahaya. Wanci kiwari ganti pindah mangsa tina caangna beurang kiwari kacaturkeun poek ngongkleng dina wanci sarieum beungeut. Mang Adul jeung si Onyel katut eyang Nurjati keur uprek ngarobrol. Kadenge harita eyang Nurjati cumarita. Dul. Ye, sia kumaha tadi subuh euy, geus dicaturkeun banyak. Eyang teh dek majerahkeun ieu ye. Hoe gaidep deui ye. Ceuk eyang Nurjati bari nyodorkeun hoe nu sok dipake iteuk teh ku manehna. Tuluy disodorkeun ka Mang Adul. Mang Adul ge atuh nampanan kudua leungeunna bari pok nyarita. Abdi nampi eyang, kadeudeung kalayan kepercantenan eyang. Mugia we pribados teh sing tiasa luyu dina magsutur kahoyong eyang. Siok sing mangpaat euy jeung aya gunana. Kumaha ilaing nya? Geus siap isukan indit nyuktur kolot ilaing euy. Alah, eta nanya deui euy jiga nu teu percaya ka uing maneh mah yang euy. Tiba heula uing teh pan ngomong, uing mah teu gimil lah, der wae da kira ge sok. Ish, ilaing malah aiteun teh kos nu heueuh sia nya. Ceuk Mang Adul ngagebes ka si Onyel. Nah, sia kos nu heueuh naon uing ah? Sok tanyaan uing mah. Eyang percaya ga hidup menyel. Cek eyang Nurjati ka si Onyel. Dul, eyang teh euy dek mi HP ye duit ye. Keur bakal ilaing duaan. Bisi hayang dahar di jalan, hari gede mah henteu ieu teh ye. Aya 10 bengol, ladang ngajual huy da di Kajang Apun. Ish, iyo satu eyang. Nah, make jeung makelan sagala tangdos nama dai perkara tuang mah. Panginten abdi duaan teh tiasa we satekah pola di jalannya panginten sadamel-damel ya. Cek Mang Adul teh gampang nampak kana bakal duit ti eyang Nurjati. Ah, belegug sia mah maneh mah euy. Bawa we tadi bale malah. Eyangnya bener teu, eyang. Pan meureun dahareun mah kudu dibali nya eyang. Tuluy masalah gawe sia maneh, kos nu heueuh wae. Saha nu ngajamin maneh langsung menang gawe sok. Maneh mah belegug. Tampa atuh euy. Dah bener gitu ceuk si Onyel Dul. Ya dah sakuan dah. Ceuk eyang Nurjati mikeun duit ka Mang Adul. Mang Adul ge geus kitu mah atuh langsung bae ngasupkeun duit 10 bengol teh kana kanyut kunang wadah paragi mawa duit. Geus kitu bus diasupkeun kana endongna. Dah ayeuna mah euy, marane duaan teh junggra sarare. Pan isuk teh sasatna indit teh rebun gene. Jung lah geura sarare. Muhun atuh eyang. Ai kitu mah pribados permios bade leleson di payung. Uing yang euy, geus tunu euy, mana kamari pan uing teh bagadang euy. Tunuh euy, hayang sare ah. Ceuk si Onyel bari ngaleos dina kituna teh.
barang gitu waktosna para wargi nya waktosna cag atuh urang dugi ka dieu heula ieu lalampahan si Onyel dina episode kasalikur. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui nya kumaha ieu jucungna carita teh. Hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Oge pribados ngahaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu satia ngarojong ka pribados nu teu kendat-kendatna manjatkeun doa, dukungan, saran sareng sagala rupina. Alhamdulillahnya katampi pisan kadedeh ti wargi-wargi. Atuh sateu acan pribados amit mundur, pribados ge bade neda dihapunten tina katitiasaan sareng kakirangan pribados. Mugi para wargi tiasa ngamalu. Sareng pribados oge nyuhunkeun dihapunten tina langkung saur bahe carek bilih aya ti caletot basa. Mugi wargi sadayana ngapunten. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun dina waktos ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.